Alhamdulillah urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantena dina waktos ieu urang masih keneh sehat wal afiat, urang masih keneh dipaparinan kesempatan keneh ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun tugas kewajiban urang sadayana hirup ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan ngaos tolab ilmu anu kurang sadayana teu oleh ditikreuh dikeureuy dina tiap-tiap malam Rebo di Masjid Al Istiqomah saparantosna urang sadayana rengse ngalaksanakeun ibadah salat Isya. Ageung harepan ka urang sadayana mudah-mudahan ibadah urang sadayana anu wajibna sareng nu sunatna anu parantos rengse ku urang sadayana dilaksanakeun oge ibadah anu ku urang ayeuna nuju digarap ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh sarta janten panglebur panghapus kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Imam Ghazali kantos anjeunna sasauran. Saur Imam Ghazali tilu perkara nu teu aya manfaatna. Kahiji upami jalmi masihan tuang ka jalmi anu wareg. Kabayang bunyi upami masihan tuang ka jalmi anu wareg kinten-kinten kumaha tah? Wah cenah kadong dora ai tadi keur hoyong tadi keur lapar teu masihan eta wareg masihan tah saur Imam Ghazali mah upami aya jalmi masihan tuangeun ka jalmi nu wareg nu tos wareg saur Imam Ghazali teu aya manfaatna. Nu kadua saur Imam Ghazali upami masihan nasihat ka jalmi anu sare nya jalmi nu kulem dinasehatan nampi moal ibu sok nunutan pamingaos araya ieu teh sok nunutan ibu pamingaos tibra malah mari da lepat doa atuhnya pas ngaos teh bismika Allahumma ahya wa amut. Barang begitu lebet ka masjid teh jual ngadua we. Ngawitan mah ustad teh katinggal ageung, beuki lila beuki ngalitikan las we teh aya. Emut kasauran al ustad Kyai Haji Sidik Amin Allahu yarham. Sugan teh kukupu muntir si horeng lalai dipipir. Sugan teh tunggul teh mikir si horeng ngacai ngadahdir tah saur Imam Ghazali teu aya mangpaatna upami masihan nasihat ka jalmi anu keur sare. Nu katilu saur Imam Ghazali nu teu aya mangpaatna teh nganter ka jalmi anu ludeung. Upami masihan nasihat ka jalmi anu kumaha? Anu hudangnya anu teu sare gitulah. Upami nganter kedahna ka jalmi anu kumaha anu borangannya ieu mah jalmi nu ludeung dianter saur Imam Ghazali teu aya mangfaatna tah eta tilu perkara teh mungkin aya di urang sadayana tah urang kedah menjauhi menghindari tina tilu perkara tersebut. Para sepuh, para ibu, ya para bapak jamaah pangaosan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan ieu simkuring bade nyobi-nyobi urang sami-sami pada ngalenyepan pidawuh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita
sayadukhuluna fid dinillahi wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Patarosanana saha anu teu apal Quran surat anu tersebut, jemplingnya berarti arapal sadayana. Apal sadayana nya piraku we teh apal isin ku murang kali atanapi ku putu urang mah Quran surat An-Naba tos apal, ninina mah can apal-apal katanya. Bu, namanya teh Quran surat naon? Quran surat naon anu namanya? Sabaraha ayat? Ngahulengnya. Karena diperhatoskeun ayatna. Surat nu kasabaraha? Komo kitu cenah. Eta Al-Qur'an teh disebutna teh Quran surat An-Nasr. Atanapi An-Nasru sapalih mufasir nguningakeun eta surat teh disebat oge surat Al-Fath. Sapalih mufasir nerangkeun disebat oge surat Idza Jaa. Sabaraha ayat Bu eta Quran surat An-Nasr teh? Nyaan ieu mah. Sabaraha ayat? 5 cenah sok lah pasalihin 5. Sok ibu-ibu sabaraha ayat? 3 ayat. 3 ayat. Surat nu kasabaraha Bu? Surat nu kasabaraha? Eta teh suratna surat anu ka-110. Wahyuna anu ka-114. Ari wahyu nu kahiji Quran surat naon? Ngahulang deui wae. Wahyu nu kahiji wahyu nu ngawitan Quran surat naon? Al-Alaq. Ari Quran surat Al-Alaq sabaraha ayat? Teras Quran surat Al-Alaq surat nu kasabaraha? Angke atunya bilahi ku ibu lah barang ngaos lah di bumi nya. Surat An-Nasr surat nu ka-110 wahyuna anu ka-114 nujilat dilungsurkeunana eta Quran surat An-Nasr teh pami telepat saparantosna Quran surat At-Taubah. Janten ngandung hartos Quran surat At-Taubah wahyu nu ka-113. Surah Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu lereskeun simkuring pami lepat ya nya. Manya ibu-ibu tos ngolotok tos arapal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza upama atanapi nalika jaa datang nas pertolongan atanapi pertolongan atanapi pitulung Allah idza jaa nasrullah pat al-fathu nya al-fat sareng kemenangan keunggulan. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath upama datang pertolongan Allah, keunggulan, kemenangan, wa ra'ait jeung anjeun bakal ningali annas
jalma-jalma yadkhulun maranehna arasuk fi dinillah kana agama Allah afwaja berbondong-bondong atanapi ngalut pami ngalut ka dituna sareng naon ngalut ngeungkeuy ditaukidan jeung ngaban daleut ngalut ngeungkeuy ngaban daleut berbondong-bondong berduyun-duyun pasabbih maka prak maha sucikeun bihamdi kalawan muji rabbik pangeran anjeun wastagfir sareng geura menta dihampura ka anjeunna tegasna ka Allah Subhanahu wa taala innahu saestuna anjeunna kan Allah teh tawwaba maha nampi tobat. Apal bunyi? Apal sareng hartosna? Kedah apal sareng hartosna nya. Ieu surat kalebet wahyu anu terakhir dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali deui, ieu surat kalebet kana wahyu anu terakhir. Wahyu anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu anu terakhir dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna kahiji wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Teh wahyu terakhir ya. Ibu kantos ngaos dina Al-Qur'an wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kantos ngaos ayat eta jempling can pernah cenah. Ta eta kalebet wahyu terakhir. Wattaqu jeung geura jaga diri-diri aranjeun geura tarakwa aranjeun yauman kana hiji poe turjaun jadi aranjeun kudu ngajaga diri aranjeun kudu tarakwa dina enggoning nying hareupan hiji poe turjaun anu aranjeun bakal mulang anu aranjeun bakal baralik pihi dina eta poe ilallah ka Allah. Naon anu dos dipersiapkeun ku urang pikeun mayunan maut? Ari urang bakal uih ka Allah moal. Urang bakal maot moal. Naon anu tos dipersiapkeun ku urang sadayana pikeun uih ka Allah Subhanahu wa taala? Amal sae atanapi amal awon? Nah, urang berusaha berupaya nyiapkeun bekal kanggo hirup sabada maut kanggo mayun ka Allah Subhanahu wa taala teh nyata ku amal anu sae, ku amal soleh. Ari ngaos amal soleh sanes. Amal solehnya ta urang teh ente nabung nyeng celengan. Hiji eta tahnya kalebet wahyu nu terakhir dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala wattaqu yauman turja'una fihi illallah. Eta termaktub dina surah Al-Baqarah ayat 280 hiji.
salajengna summa tawaf pa kulu nafsin summa tawafa kulu nafsin tuluy surah Allah teh tiap-tiap jalma maka sabat wahum layud lamun naon anu geus diusahakeun bakal dicumponan wahum layud lamun jeung maranehna moal dikaniaya janten surah Allah summa tawaffa kullu nafsim maka sabat wahum layud lamun tuluy saban-saban jiwa saban-saban jalmi naon anu geus diusahakeunana bakal dicumponan jeung maranehna moal dikani iya eta Al-Baqarah 281 salajengna nu kalebet wahyu nu terakhir nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngait nyaeta al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina surat naon eta surat naon al yauma poe ieu ieu nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada anjeunna paparinan wahyu kalebet wahyu terakhir ye pamit telepat dilungsurkeun di Mina tah nalika haji wada Rasul di paparinan wahyu dugikeun ka Rasul ngaoskeun al yauma poe ieu akmaltu kami geus nyampurnakeun lakum pikeun aranjeun dinakum agama aranjeun maksudna agama Islam wa atmamtu alaikum jeung kami geus nyukupkeun nikmat kami keur aranjeun jadi wa atmamtu alaikum nikmati jeung kami geus nyukupkeun nikmat kami keur aranjeun ngandung hartos Islam teh nikmat harusnya jadi kalimatan nu kacida ageungna teh nyaeta agama kartos Bu janten diantawis kalimatan nu ageung teh nyaeta nikmat agama Allah maparinkeun aturan Allah maparinkeun syariat ketetapan hukum numawi urang kedah ngaraoskeun nikmatna agama urang ulah rek ngalus-ngalus agama batur ari agama urang teu dialus-alus kartosnya ari agama batur dialus-alus organisasi batur di hade-hade ari agama urang sorangan organisasi urang sorangan teu dialus-alus teu dihade-hade simkuring emut kapungkur al ustad ming Allahu yarham ulah rek ngalus-ngalus imah batur mah dialus-alus sanajan alus moal bisa diaku tapi imah sorangan sanajan teu alus mun ku urang dialus-alus eta da sidik bakal da sidik imah sorangan kartosnya imah sorangan tapi milik ku sorangan tan meuli urang kedah siap diatur ku syariat Islam urang kedah tiasa ngaraoskeun nikmatna agama mawi Islam mah agama nu pangluhurna
ku Allah subhanahu wa ta'ala diuningakeun inna dina indalohil Islam. Saestuna agama anu bakal ditampi ku Allah aya di sisi Allah teh ngan ngungkul agama Islam. Wali dina ayat anu sanes mah sing saha jalma anu neangan agama salian teh Islam kan gitu. Nya ku Allah moal ditampi. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang ngaoskeun Quran surat Al-Maidah ayat 3. Taimah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum. Surah Allah teh jeung kami ridho. Lakum pikeun aranjeun Islam dina agama kami Islam jadi agama aranjeun. Jangan Allah mikarido agama Islam jadi agama kanggo urang sadayana gitulahnya, kanggo umat Rasul dugi ka akhir zaman. Kartos buru kadinya nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaoskeun eta ayat, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis dugikeun ka sempet ditaros ku para sahabat di antawisna. Ya Abu Bakar naha cenah anjeun nangis? Nalika Rasul macakeun eta ayat, Abu Bakar Siddiq anu anjeunna jembar ku ilmu kaula nangis nguping eta ayat dibacakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mualami deui bakal ngantunkeun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal wafat gitu. Ibu kantos nangis upami ayat Al-Qur'an dibacakeun entong nangis atuh ngarenyag we teh lah. Kantos teh ngarenyag hate teh. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina khutbahna. Pan Rasul teh khutbah nalika haji wada teh. Anjeunna ngadawuh, ya ayuhan nas, yeuh sakumna jalma-jalma, yeuh manusia. Bu ari urang manusia jalmi. Jalmi manusia. Ibrahim bin Adham. Saur Ibrahim bin Adham, iyyaka wanas kan itunya. Anjeun teh jalmi, anjeun teh manusia. Jadi iyyaka wanas. Wanasi wanas. Manusia mah tetep manusia kan itu. Fa'alaika binas sauri Ibrahim bin Adham tah. Engke ka dituna dahaban nasi wa baqiyat nasnas. Sauri Ibrahim bin Adham jalmi mah upami geus leungit sifat kamanusiaanana bakal muncul teh sifat satu hewannya. Nu bakal muncul teh sifat monyet. Kan gitu. Nya bakal muncul teh sifat satu hewan upami jalmi leungit jati dirina tina sifat kamanusiaan. Teu aya prikamanusiaan. Contoh lahnya. Contoh kieu ye. Ari monyet diparentah salat. Monyet diparentah salat. Tuh. Lamun monyet teh salat isieun teh ku Allah. Bakal disiksa ku Allah moal.
upami monyet ngabunuh monyet deui disiksa teh ku Allah. Naon margina moal? Ya jalmi ya. Dahaba nasi wa baqiyat nasnas saur Ibrahim bin Adham. Aya hartos dahaba naon? Dahaba. Abdi angkat ka masjid ti bumi bade tolab ilmu sok bahasa Arabkeun. Abdi angkat ti bumi ka masjid bade tolab ilmu sok bahasa Arabkeun. Anak ada habu, tak ada habu teh angkat nya. Fil baiti ti bumi ka masjid ilal masjid pikeun tolab ilmu. Upami urang angkat di bumi ka masjid ngaos ya ka dieu urang aya di bumi teh aya. Mal aya teh aya disebut leungit. Sabab urang keur aya di masjid. Tah kitu nya dahaban nasi jalma mun geus leungit jati dirina tina sifat-sifat karakter kamanusaan wa baqiyat nasnas. Maka anu bakal muncul teh sifat sato hewan. Seringlah ku ibu-ibu nguping dina pangaosan-pangaosan. Jahatna jalmi jeung jahatna sato hewan. Doma mah upami lebet ka kebon cukup anu dituang dihakan ku doma. Nu dihakan teh daun sampeuna wungkul. Tapi jalma mun geus asup ka kebon, pucukna diala, sampeuna dirabut, sampeuna dibawa ka imah, mun aya nu bogana dibunuh. Nya. Contoh ayeuna anu nuju viral kasusnya. Kasus nu viral naon ayeuna? Polisi nembak polisi di imah polisi naon sababna geus leungit sifat pri kemanusiaanana kartosnya polisi nembak polisi di imah polisi eta teh tos teu aya tos leungit sifat pri kemanusiaanana teh misal Ibrahim bin Adham dahabanasi wa baqiyat nasnas. Urang pan sok ngemutnya. Poe ieu jeung naon tuang. Tuluy geus aya teh saha poe ieu rencang tuang. Rek jeung saha dahar? Jeung naon dahar? Jeung saha rek dahar? Di mana urang rek dahar? Naon nu kudu didahar? Kartos tah lamun geus leungit tina eta bisa jadi batur hirup dibunuh. Nya. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nalika haji wada anjeunna khutbah ya ayuhan nas ye sakumna manusia ye jalma-jalma Allah inna rabbakumul wahid. Allah ingetkeun sing inget inna saestuna rabbakum pangeran aranjeun teh wahid anu tuh tunggal tegasna Allah subhanahu wa ta'ala. Sapalih mufasir nerangkeun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah anjeunna ngadawuh hadal mauqif ieu teh jadi saur Rasul teh hadal mauqif ieu teh tempat wukuf
wa kulu arafata mauqif jeung sakabeh tanah Arafah sadayana padang Arafah eta teh tempat wukuf. Ngajanten anu ibadah haji wukufna di mana? Di Arafahnya. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan yang muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran surat An-Nasr tadi aya dua hal, aya dua perkara anu kurang sadayana kedah diemutkeun. Kahiji eta mangrupikeun kabar berita langsung ti Allah Subhanahu wa taala anu eta teh mangrupikeun kemenangan, kaunggulan Mekah merdeka gitulahnya. Kemenangan, kaunggulan Mekah bebas gitu. Talukna kaum Quraisy musyrik Mekah sarta sapali ulama tafsir nguningakeun talukna Abu Sofyan tanpa syarat. Taya nu kahiji lungsurna Quran surat An-Nasr tadi aya dua masalah, aya dua perkara. Nu kahiji kabar berita ngabarkeun kemenangan, kaunggulan Mekah bebas, Mekah merdeka. Talukna serah bongkokanana urang kaum Quraisy. Nu kadua dugikeun ka ku eta bebasna Mekah nu disebat patu Mekah nya kebebasan Mekah, maka seueur jalmi-jalmi anu lelebet Islam nu aya di jazirah Arab, jalmi-jalmi teh lalebet Islam fi dinillahi wajah. Nu kadua ngalangkungan Quran surat An-Nasr tadi ieu janten syarat yen isarah yen parantos caketna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena maut gitu. Artosnya janten kulungsurna ayat 3 ayat tadi surat An-Nasr tadi nu kahiji yen kabar ti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yen Mekah merdeka, Mekah bebas, talukna urang-urang kaum Quraisy sarta seueurna jalmi-jalmi anu lalebet Islam oge. Nu kaduana ieu mangrupikeun isyarah ka Rasul yen lungsurna ayat eta teh Rasul mualami deui ngantunkeun. Para sepuh, para ibu, miah para bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allahu a'lam ya, Allahu a'lam ya. Eta numutkeun para mufasir salajengna dinamian Quran surat An-Nasr anu ngandung pertulungan dicanak tina kecap asalna Nasoro teh fil madinya geus nulungan lantaran nerangkeun pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Aya oge anu nyebatkeun ye surat teh disebat surat nu tadinya idza jaa. Malih aya oge anu nyebatkeun yen Quran surat An-Nasr disebat oge surat Al-Fathu. Maksudna bebasna merdekana Mekah.
Salajengna Ibnu Umar maparin penjelasan yen surat ieu dilungsurkeun pertengahan hari-hari tasyrik. Ibnu Abbas maparin penjelasan yen saparantosna lungsur Quran surat ieu lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna kantos manggil Fatimah. Patarosan Bu ari Fatimah teh saha? Fatimah saha? Nah jempling Fatimah teh putri Rasul. Fatimah nikah ka saha? Ka Ali bin Abi Thalibnya. Ari Ali bin Abi Thalib teh saha? Ali bin Abi Thalib teh sahabat Rasul plus minantu Rasul, carogena Fatimah. Udah emut tanya. Nah, salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji waktos manggil Fatimah. Teras Rasul teh ngaharewos ka Fatimah. Dina harewosna teh dugikeun ka Fatimah nangis. Fatimah teh nangis. Maksudna yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaharewos ka Fatimah pami ceuk urang mah ama atanapi bapa moal lila deui ama bade uih ka Allah. Maksudna mah ama bakal maot. Fatimah nangis. Nah, saparantosna nangis ku Rasul teh diharewoskeun deui, dicarios deui ka Fatimah. Ya Fatimah anak ama kitulah pamicek urang mah nya. Hidup anjeun tong nangis. Sabab anjeun mangrupikeun keluarga ama anu bunga lila deui anjeun bakal nyusul ka ama gitulah. Maka Fatimah gumujeng. Maksudna Fatimah bakal sasarengan sareng ramana di surga. Ya ternyata dina tareh sapali ulama tareh ngajelaskeun yen saparantosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun teu lami disusul ku Fatimah. Pami telepat jarakna genep sasi. Pami telepat genep bulan Fatimah ngantunkeun. Dina aspek kehidupan di urang nya kan sok aya nya geletuk carogena maot sataun istrina maot kan kitu nya atanapi sabalikna carogena maot disusul ku istrina kan gitu eta teh jarakna anu teu lami kurang sadayana kabayang kumaha dina kaayaan Mekah merdeka, Mekah bebas. Anu eta teh teu leupas ti perjuangan para sahabat, kaum muslimin, kaum mukminin pikeun memperjuangkeun supaya talukna urang-urang Quraisy. Tanaga, harta, pikiran diperjuangkeun demi kemerdekaan, demi tegakna syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna memperjuangkeun hak supaya Mekah bebas. Nah, uih ka urang ieu. Ari urang tos merdeka ayeuna teh acan. Merdeka urang ayeuna teh. Indonesia merdeka sabaraha tahun ayeuna? Ka 77 nya.
kapungkur dina sejarah urang kantos sakolanya diajar sejarah oge sepuh-sepuh kapungkur sok ngobrol sok nerangkeun nalika Indonesia dijajah ku Belanda. Sabaraha tahun Indonesia dijajah ku Belanda? Sabaraha tahun? Aya nu terang, aya nu emut keneh. Dina pelajaran sejarah kapungkur urang nuju sakola 3 abad setengah. Ari saabad sabaraha tahun? 100. Jadi 3 abad setengah teh Indonesia dijajah 350 tahun. Kabayang eta Indonesia dijajah 350 tahun. Pait peuheurna bangsa Indonesia kapungkur. Hese tuangeun, hese pesereun nya. Dugikeun ka bangsa Indonesia kapungkur cenah dina sejarah bari bangsa pribumi bangsa Indonesia nu dituang teh naon? Kadang nu nuang cenanya bogol cau burgur karitu kan nu dituang teh. Sedangkan dahareun-dahareun nu aralus rempah-rempah hasil tani, hasil tatanen lada, pala nu karitulah rempah-rempah ditarik ku urang Belanda ka ditu. Ngayakeun alarm. Damar tempel kapungkur mah nya, damar cempor pareuman da can aya listrik. Pareuman eta teh dina sejarah saurna kolot-kolot urang kapungkur dina waktu alarm poekna imah-imah bangsa Indonesia urang Belanda teh nyanak ngeruh harta kekayaan bangsa Indonesia. Nah tuluy dibawa ke Belanda, dibuktikan hasil tina nyanak harta kekayaan ti Indonesia teh dianggo ngabangun naon teh di Belanda aya bangunan nya di luhur cai nya di laut di saeur dibangun eta teh di Amsterdam nya Amsterdam nalika Pahatta ka Belanda Pahatta mah nangis sur Pahatta ieu teh harta kekayaan bangsa Indonesia nu dikeru ku Belanda dipake ngabangun Amsterdam nyieun bangunan di luhur cai. Nah, Indonesia dijajah ku Belanda nu salajengna bangsa Indonesia tidak boleh banyak terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi bangsa Indonesia teh teu meunang sakola. Nu dialajar teh bangsa maranehna. Saurna dina sejarah aya nu disebut Milo. Khusus we nu sakola teh urang-urang Belanda. Sedangkan bangsa Indonesia mah teu meunang sarakola dibodokeun. Dibodokeun tina dunia pendidikan. Sarta dibodokeun kana agama deui. Teu dicarek salatna umat Islam Indonesia teh nya, teu dicarek maca Qur'anna. Pek we sina sarolat, pek we sina maraca Qur'an. Tapi dengan syarat salatna ulah sesuai jeung contoh ti Rasul. Nu kadua pek maca Al-Qur'an tapi teu meunang diterjemahkeun, teu meunang ditafsirkeun. Ta ieu nalika bangsa Indonesia dijajah ku Belanda 350 tahun.
Matak bangsa Indonesia teh ngahaja we sina bodoh. Maka muncul. Jadi nasib ibu-ibu kan kapungkur hanya jadi pelampias hawa nafsu orang Belanda. Jadi nyai-nyai, pami ayeuna naon nyai-nyai teh nya? Selirnya. Tah, jadi nyai-nyai. Maka muncul seorang wanita anu punya keberanian ngarang bukunya, habis gelap terbitlah terang, supaya ibu-ibu teh ulah caricing sok ngabantu ka kaum bapak-bapak untuk mempertahankan bangsa jeung negara. Nyata Ibu R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Dina Al-Qur'an mah mina dulu mati ila nur. Dina poek kanu caang kan gitu. Tah bangsa Indonesia dijajah ku Belanda ngeri kapungkur. Sepuh-sepuh orang kapungkur. Para pahlawan kapungkur. Jadi kemerdekaan Indonesia sanes lantaran ku hiji partai merdekana Indonesia teh oge sanes lantaran ku hiji organisasi. Tapi sadayana bangsa Indonesia ikut berjuang. Tah saparantosna kitu munculnya tos merdeka teh pannya. Tos merdeka teh aya Nasakom nya. Nasakom teh singkatan teh nya. Nasionalis agama komunis disebut Nasakom. Dugikeun ka duka tahun sabaraha tah genep 4 gitu, genep 5 nya. Tragedi pami aya namanya. Kejadian anu hebat anu kacida pisan ageungna yen urang-urang komunis ngabakar nu terjadi di Madiun di Jawa Timur. Bumi nya rumah bahkan tempat ibadah dibakar di Madiun. Nah kapungkur mah urang nuju sakola urang kapungkurnya diajarkan ke guru-guru sejarah teh. Siapa Kartosuwiryo emut kan nya? Siapa Kahar Mujakar kan itu. Dugikeun ka Pangeran Diponegoro, perang Pangeran Diponegoro pan dugikeun ka di tahun sabaraha, di ka tahun sabaraha Pangeran Diponegoro. Bahkan kapungkur mah di sakola ditempelnya para pahlawan teh sapertos Patimura nya, Jenderal Sudirman, Wage Rudolf Supratman. Kapungkur mah di sakola teh kitu, nuju SD. Tah diterangkeun ku guru-guru sejarah. Tah ieu para pahlawan perjuangan kapungkur nalika Indonesia dijajah. Nah, salajengna Belanda nyimpen istilah namanya mere warisan ya. Mere warisan ke bangsa Indonesia naon tah? Salila 350 tahun ngajajah Indonesia, naon ditinggal Belanda? Naon ditinggal Belanda? Jalan kereta api nya eta teh menang Belanda jalan kereta api teh kan. Sok sanajan nu digarawe nama bangsa Indonesia kan. Aya kerja paksa rodi kan gitunya. Terus saya naon deui? Tuh di Lembangnya. Peneropongan Bintang. Teteh ditinggal Belanda teteh. Intina idza jaa nasrullahi wal fath. Upama datang kemenangan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi upama datang ti Allah kemenangannya, pertolongan Allah.
dan pami datang pertolongan ti Allah dina kaunggulan, dina kemerdekaan, dina kebebasan, dina kaunggulan, maka Allah marentahkeun kahiji pasabbih. Teh parentah ti Allah. Nalika putuh Mekah ge Allah nerangkeun teh kitu kan. Ayat ieu teh nalika Mekah bebas lain kudu hura-hura, lain kudu pesta pora, tapi surah Allah pasabbih. Sok anjeun geura ngamahasucikeun Allah ku kalimat subhanallah, sabab intina kemerdekaan teh upami teu aya pertolongan ti Allah tangtu bakal jauh bakal merdeka. Tapi kulantaran aya pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala maka Mekah janten bebas. Nya kitu deui Indonesia merdeka teh lantaran perayana pertolongan ti Allah, maka kudu pasabbih. Ngamahasucikeun Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia nya dina nalika ngalawan penjajah malih aya pager betis sagala rupa pan nya kapungkur mah zaman goromolan saurna dina sejarah. Ayeuna ari nu ngajajah naon senjatana kan komplit nya. Bedilna, peluruna jeung sagala rupana. Ari bangsa Indonesia nganalkeun naon? Awi diseuketan disebut bambu runcing. Upami teh aya pertolongan ti Allah. Eta awi diseuketan ngalawan bedil sok mangga bayangkeun. Ta ieu teh teu leupas ku kamerdekaan Indonesia teh teu leupas lintang ti pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Indonesia bebas tina penjajahan lantaran tina pertolongan Allah. Maka kulantaran kitu Allah marentahkeun pasabbih, lain kudu pesta pora, lain kudu hura-hura, tapi pasabbih. Sok maha sucikeun Allah. Sabab Allah Subhanahu wa taala antos maparin pertolongan sehingga Indonesia merdeka. Bihamdi sarta aranjeun kudu muji ka Allah, hartosna kudu syukur ku pertolongan ti Allah, ku maha sucina Allah sarta puji kagungan Allah. Indonesia bisa bebas, bisa merdeka, termasuk sapertos Mekah bisa bebas. Nah anu salajengna sok anjeun muji birobik ka pangeran anjeun. Sarta anu salajengna parentah ti Allah teh wastagfir. Sarta aranjeun kudu menta pangampura ka Allah. Sabab dina urusan mempertahankan bangsa jeung nagara mapannya bisa jadi dulur jadi musuh kan gitu. Musuh bisa jadi dulur dina perang mah ngalawan penjajah. Mami geuning dina sejarah mah aya salah satu syarat. Jadi upami hiji nagara perang gitulah, kahiji teu kengeng ngabunuh budak leutiknya, teu meunang ngaruksak cai, teu kengeng ngaruksak rumah sakit, teu kengeng ngahancurkeun tempat ibadah, tempat media pendidikan, oge teu kengeng ngaruksak bubuahan. Itu diantawisna. Tah wastagfir. Sabab dina urusan ngalawan penjajah mah biasa wae ngagunakeun politik muhlikat. Naon politik muhlikat teh? Aya politik muhlikat, aya politik muslihat. Politik muhlikat mah politik nu ngabinasakeun.
politik nu ngabahayakeun tah bisa wae dina ngalawan penjajahan teh ngagunakeun politik muhlikat. Rasul mah ngagunakeun politik muslihat, politik anu ngamaslahatkeun, politik anu nyalametkeun. Ngaku hal eta dina urusan perang maka bebasna Mekah, kalebet merdekana Indonesia teh wastagfir, parentah ti Allah. Sok aranjeun minta pangampura ka Allah. Innahu saestuna Allah Subhanahu wa taala kan anjeunna teh tawaba anu maha jemar pangampura. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangosan anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah intina tina Quran surat An-Nasr kasimpulanana Allah marentahkeun nalika datang pertulungan Allah, kemenangan, keunggulan, merdekana hiji nagara, bebasna hiji nagara ti penjajahan, maka kudu tasbih ngamaha sucikeun Allah, kudu tahmid nya muji ka Allah, syukur ka Allah, oge istighfar minta pangampura ka Allah, sabab Allah Subhanahu wa taala maha jemar pangampura. Tah ieu kalebet panginten urang sadayana alhamdulillah nya tos 77 tahun Indonesia merdeka. Urang panginten anu ngeusian ieu kamardekaan teh jaga raksa mumule ieu kamardekaan teh, sabab anu jerih payahna nu berjuangna nenek moyang urang kapungkur. Mungkin nini aki urang, uyut urang, bau urangnya, urang mah tinggal ngeusianana. Kulantaran urang tinggal ngeusian, maka ieu teh ulah diruksak. Nya ulah diruksak kan? Kekayaan Indonesia ulah rek diruksak. Kudu sejahtera pan gitu. Kan dina naon sebatna teh slogannya, dina simbolna teh kan gemah ripah naon ka dituna gemah ripah loh jinawi cenah kapungkur mah nya, terus gemah ripah repeh rapih kan gitu. Tah eta kan mun Indonesia tina kamardekaan ieu poho boga rasa meunang sorangan, boga rasa menang hiji partai, hiji kelompok, hiji golongan, poho ka Allah tong diharapkeun jadi negeri anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tah urang sadayana sadar yen merdekana Indonesia teh ieu teh hasil jerih payah bangsa Indonesia nu kalebet di jerona umat Islam ikut andil berjuang mempertahankan agama, mempertahankan bangsa sareng negara. Nah kaduana memulai agama urang nya nyata agama Islam, sabab nikmat nu pangageungna teh Islam. Tah kulantaran kitu urang kedah ngaraoskeun hirup diatur ku Islam, nikmatna agama Islam. Rupina lah cekapnya sakitu nu kadada kaduga ku simeureun dudugikeun, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Urang kantun tasbih, urang ngalebetan ieu kemerdekaan, ngeusian ieu kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia anu cinta tanah airnya. Ya tasbih muji ka Allah sarta istighfar ka Allah Subhanahu wa taala nyunnkeun pangampura ka Allah. Urang sadaya yakin yen Allah Subhanahu wa taala anu maha jemar pangampura, Allah anu maha nampi tobat. Simkuring masih kena hajau ku ilmu, atah kena ku pangalaman, tangtos selepatna anu leres mah sumpingna ti Allah sareng ti Rasulna. Mudah-mudahan sehat wal afiat sadayana
dina malam Rabu bakal sumping tiasa ngaos deui nya. Sarta mudah-mudahan Allah maparinan tetep bimbingan ku hidayah sang topikna ka urang sadayana oge sesa yuswa urang kesehatan urang cing sae kang hirup urang di dunia parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana oke we tuh Pak. Ya kalau itulah Pak.